Iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah wa iradatuka al asbab ma'a iqamatillah. Iyyaka inhitatun minal himmatil aliyyah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi bi jami'il 'alamin wa syafi'il mudhibin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi yaqulil kamilin wa ashabihi al-hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Sabada manjatkeun puja syukur Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam kaulungan mugia ditambih-tambih dicurah limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ibadah jalmi aya dua maqam upami ditinggal. Hiji jalmi ibadah anu masih meryogikeun kana asbab. Nu kadua jalmi ibadah nu tos teu meryogikeun kana asbab. Hiji maqam asbab, nu kadua maqam tajrid. Maqam asbab hartosna jalmi ibadah ka Gusti Allah teh nganggo asbab, aya sebab. Sebabna maqam asbab maqam urang. Dua-duana bari maqam asbab sareng tajrid eta teh sae teu aya kaunggulan manehna. Naon maqam asbab teh sapertos urang osok salat lohor alhamdulillah. Urang osok ka pasar alhamdulillah. Urang osok tahajud alhamdulillah. Urang osok ka pasir, urang damel alhamdulillah. Eta maqam asbab. Urang ibadah sadayana ka Allah teh ngagunakeun asbab sebab. Eta disebutna maqam asbab. Aya tajrid mah tos keprayogieun. Kara ka sawah, kara ka pasir, kara ka kantor, tuning ibadah we sadidinten teh. Sadidinten anjeunna teh kitu we. Masjid, mushola, pangaosan, masjid, mushola, pangaosan. Muter we di dinya. Masjid, mushola, pangaosan. Terasnya di dinya maqamna teh dina tempat eta ibadah we terasa Gusti Allah. Teu aya tempat kangge midamel hiji perkara haliyah dunya. Teu aya perbentenan namana nu saena, duadana ge sae. Asal urang terang kana ilmuna. Anu lepat teh jalmi anu henteu terang kana ilmuna nu akhirna majeun awon. Kitu. Di dia disebutkeun iradatu tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah. Maqala nu kahieu nyebutkeun kahoyong anjeun kana tajrid bari dina kaayaan anjeun teh maqam asbab eta teh mangrupeun syahwat anu awon, syahwat nu tersembunyi awon eta teh. Urang teh masih kene peryogi dagang, masih peryogi tuan, masih peryogi damel, cicing we di masjid. Ngahulu deh teh di mana di madrasah. Tahajud begetol, saum begetol, tara damel. Eta teh nu kitu minasyahwatil khafiyyah. Syahwat anu tersembunyi awon. Demi dakwahna tapikeun diren tina padamelanana pan seueur aya nya.
dakwah ngaos tahajud cicing di masjid beureun garawena kaluar ti gawena eta teh minas syahwatil khafiyah kada diperhatoskeun eta teh marukan dama teh sanes ibadah tingkatan urang dama teh ibadah kade eta teh abong ieu teh dakwah abong ieu teh ibadah abong ieu teh ngalaksanakeun amal ibadah anu sae munggo Allah kepikeun ngalireunkeun kana ibadah kana kasab eta lepat ulama minas syahwatil khafiyah sawat anu awal ayeuna sabalikna iraduka tajrim iradatuka fil asbab ma'a iqamatillah iyyaka in hitatu minal himmatil aliyah artosna kahoyong anjeun dina asbab bari makom anjeun teh entos tajrim henteu meryogikeun dunia da geus boga dunia na oge tos getol tos seueur murang kali santrina tos seueur tos fokus ibadah tahajudna tos ngalaksanakeun teu peryogian kana milari kasab bari tos dunia tos suping ka anjeunna tapi ini dahaya we gawe dahaya we ka pasir dahaya ka sawah ku Allah terus disumping-sumpingkeun min haitsu la yakasib yarzuqu min haitsu la yakasib dirijian ku Allah tina jalan-jalan teu disangka-sangka tapi anjeunna kalaka milari asbab eta teh inhitatun minal maqamatil aliyah turun tina derajat anu luhur